Bah, lamun carana mohokeun mantan kumaha bah? Mantan Mantan lah. Jadi jangan lupa subrek channel Agoy Nardo 21 asik. Betul bang ngomong. itu bisa abah teh untuk araya kurang Jangan lupa subrek. jangan lupa subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, balik lagi bersama saya. Terima kasih untuk kalian brother Agoy Nardo 21 telah mengklik ya video ya. Pokoknya nama terima kasih hatur nuhun. Anjir, aya nama jadi erek heureuyan jeung aki urang. Sehat bah? Alhamdulillah jang kumaha sabarana jang. Alhamdulillah bah. Aduh hampura bah karena amang gak deui ka bumi. Ke mantan wae atuh jang. Sibuk bah itu. Ai kolot mata lamun teh islami gitu deh nya. Gitu. Teu pernah senang ujang teh nya asal ngiteun gitu jang. Ieu teh naon teh di lembur teh cenah viral insyaallah aya na lagi viral video rek sanggur we viral na. Aya mama rek balik nama. Aduh. Sehat mah alhamdulillah mah. Mana video mah? Mama libur panjang. Yo nya isukan teh tanggal libur panjang. Iraha Suka tetap Pemajikan teu boga tapi kami mau jangan bebas libur. Nah libur. Kalau provinsi ya libur. Kayak duit nu. Wah jadi bikin. Nah, jadi nextnya oke lanjut. Ayo emak biar mana nembe di kebon. nembe gaungkap gitu nya di kebon di kebon ieu minerba Libur panjang. Libur naon? Hah? Libur naon? Ya libur. Oke jadi bro, next. Oke bro, jadi siapa teh viral tadi lagi urang teh viral. Tuh viral di lembur we ungkulan baik ketang pokok nama loba nu apaleun heureuyan urang jeung aki urang teh kumaha gitu. Iya aki urang teh ya urang incuna. ya mun ada gitu Incuna ya, Pak? Jadi masa muda na aki urang adalah urang dan masa tua na urang adalah aki urang. Bener tuh, Pak? nah bener ya Bener ya, Pak? Gitu. da aki ge da mudah heula Jadi masa muda na Abah adalah saya dan saya adalah dan Abah adalah masa tua na saya gitu, Pak. da gitu da aki teu ujug kolot Ujung kawat udah mudah heula kae nama aya ku wah gitu da malu bari geus kolot medang Andai nyobanya. Ngena ngopi bareng aki. ayeuna ku kupingan ge kirang jang anak ngopi ngoge Kopi hideung, kopi hideung jarum coklat. jarum coklat Lain endorse ketang ya mari. Kopi hideung guys. Bro, lain guys. aduh nikmat jang rokok teh nya Hmm. nikmat meureun ku sakikeuna lamun teu geus sapak mah beureun Kayak loba aki-aki teh ieu mah euy. Kelah. Bah, lamun carana mohokeun mantan kumaha bah? mantan Mantannya jadi urut potongan gitu lamun cenah potongan lamun nu urut bener banyak lamun dina nu geus kawin mah potongan tah lamun misalkan kerbobogohan mah mantan disebut. Kumaha tah lamun menurut Abah cara mohokeun mantan gitu? nyata mah itu eta we lah eta mah mantan kitu mah mencara keur perhatian ke urang gitu. Pamana awewe amun urut mantan kitu amun ka urangna teu pati etaeun berarti marehna geus boga. Cara mohokeunna kumaha Bang? Mohokeunna nama eta mah kudu boga eta deui. Kudu boga deui gitu. Tah kitu eta bisa leungit. Kudu aya gantina. Mak sarana di dapur. Nya mah nya. Jadi gitu bro, pokokna mah cara mohokeun mantan Kudu aya gantina. kudu aya gantina cek aki urang mah kitu, kudu aya gantina. Ayeuna kan ibarat nyari ku awewe ubarna deui ku awewe tah kitu. Jadi loba nu nanyakeun bah gitu di mana sih sarana jadi ngeblank gitu cenah loba nu nanyakeun nasi ngabucin wae gitu konten-konten teh. Jadi orang mal inget wae gitu. Naon eta paket? Oke. Paket euy. Jadi mak urang menang paket. Jadi ini menang paket loba ku nama atur nuhun. Nuhun. Orang tempo.
Jadi abah orang cara mau mantan kudu boga kabogoh deui karena lamun teu boga kabogoh deui mah nyanggeus. Jadi itu nama bah siga ieu merenya siga rukun Islam anu kalima. Naik haji. Lamun teu mampu. Orang Nah, kieu we ulang mulungna. orang ibarat bisa kamu nggak haji, mau aya modalna haji. Mun aya modal, lamun teu boga Bisa kamu modal. haji, ibarat itu. Nyari. Ibarat nyari ku awewe, ya. Euy, hayang atuh. Ubar deui ku awewe. Kudu boga ubar deui, brother. Dia lawan marah nih kanyarian ku awewe kudu boga kabogoh deui. Ulah tepi ka sarangan wae. Karena di saat kehujanan katirisan nyarane ya kasihan, mata kudu boga kabogoh deui. Nah, itu ubarna ku awewe. Lamun teu boga naweana kudu bogoheun. Kumaha carana? Hayang nyaho. Jadi di dia kerame mama urang kermukakeun berkat di hidup kebon. Naon? Wah. Resepna naon apa Eropa itu? Jadi kieu brother lamun keur usum hujan urang sok datang ka laki urang sok kumaha nya. Jadi selama urang gawe ngarantau urang can pernah ulin ka kaki urang nya. Pelan. Ulah tebal ini, sensor. Belum bakal luar.